Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun abdi sareng rencangan bade nepangkeun peran-peran tokoh film. Tepangkeun nami abdi Muhammad Dhani Iskandar, peran abdi sebagai Abah dina film. Tepangkeun nami abdi Muhammad Puji Rizky Firmansyah, abdi dina film ieu berperan sebagai Ujang. Tepangkeun nami abdi Diki dina film jadi Juragan Broto. Nepangkeun nami abdi Nita dina film jadi Abu. Nepangkeun nami abdi Depi Apianti dina film Janten Emi. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Herdian di film abdi sebagai Samsul. Tepangkeun nami abdi Ayudya Cindrasari berperan di film sebagai Eis. William Nyakseni. Di hiji sawah aya hiji gubuk awi di jelmaan sawah pare anu arasak jukut anu harejo tuntukan jarami kemang anu mekar edian kandang pangusir manuk anu tempatna di desa di daerah Bandung adat Sunda. Yang kadieu maneh. Aya naon bah? Aya naon bah gegeron bah? Diuk Yang maneh teh asa kamari di papangku pilung maneh teh. Nah, ari ayeuna geus gede deui, geus jadi bujang. Ari abah kunaon jiga nu tara papung wae jeung Ujang teh. Manya Ujang sagede kieu masih gaya di papangku emak. Yang abah teh hayang ningali Ujang sukses, tong ciga abah SD oge teu tamat. Kahirupan oge kur pas-pasan. Abah, loba keneh jalma anu hirupna leuwih ti urang. Ujang oge meureun terang nyarira. Kan ayeuna kahirupan urang teh keur susah, keur loba hutang. Jaba si emak di keur gering. Ujang ge biasa ngabantu dina hasil nangis Ujang. Ujang ge pan gaduh tabungan sapriksa kedikeun mah. Jang, abah teh sabenerna mah hayang nyarios ka Ujang. Sok abah bali nyarios naon? Jang, sabenerna teh abah teh boga rencana rek ngajodohkeun Ujang jeung si Emi. Abah si Emi. Muhut Jang, si Emi. Ujang oge apal meureun si Emi resepkeun ka Ujang. Jaba abah teh seueur hutang ka bapana si Emi Juragan Broto. Mi Ujang bah tacan gaduh pikiran bernikah bah. Emang nah Jang, aneh teh rek nungan nepi ka huisan. Abah jang ambu oge kawin teh di umur 15 tahun. Eta mah baheula bah, ayeuna perkembangan zaman teh geus beda. Tapi kan abah oge geus ngomong ka Juragan Broto jeung keluargana sataruju Ujang nikah rek dijodohkeun jeung si Emi. Tapi bah Ujang teh masih kena yang ngurus emak jeung abah. Nah, ari maneh teu pernah ngagugu ka kolot teh, teu pernah ngadangukeun papatah kolot, meuni hese dibejaan ku kolot teh. Balik ti sawah, si Abah jeung si Ujang tiba-tiba si Eis nyamperkeun si Abah jeung si Ujang anu keur lempang rek menuju imahna. Ujang, Abah. Eis, atas di mana? Dia tuh jualan kan? Mangga orang calik lah. Eis, mangga calik. Jang, tong lila-lila teuing nya. Di mah usaha si mah sorangan karunya. Balik tong penting teuing. Bawa heula. Kan dia bawa makanan. Eueuh, Eis mending repot. Akan bisa wae. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Sok Juragan caralik. Juragan, aya naon Juragan? Saya Ujang datang ka dieu. Bah, abdi bade tumaros kumaha perkembangan sawah panena hasil henteu. Nya kitu Juragan, hasilna teh paceklik. Abah, Emi mau bungkusan jang Ujang jeung si Abah. Kira-kira si Ujang ka mana, Abah? Si Ujang aya di bumi keur ngabantosan si emak. Kege ka dieu da antas sampe. Kumaha bah? Si Ambu sok geringan wae tara. Nya kitu Juragan si emak teh sok geuring
manen oge anu masuk jadi gagal. Yos bah gagal panen mah kada dipikiran rezeki mah da moal ka mana gagal teh meureun kersani Gusti Allah we. Nah, juragan perasaan teh ketika mari da hirup teh asa dihandap wae geuning. Abah nah ada di mah panas taya AC gitu. Ieu mah tina ambeun ge pasti enak. Nah, akang bisa wae ngagombal. Nya nya teu da ujang ge diajarkeun ku abah. Nya tukang euy sih lah tos kan bade mantan duit di baru. Bae diantarkeun ku abah. Alias kang teu kedah. Enak ditinggal keluarga. Enggak. Oh nya. Ah, daneng, namina ge di kampung da teu aya AC atuh, teu di kampung aya AC. Juragan ngomong-ngomong, aya naon datang ka dieu? Aya masalah naon? Kieu bah sim kuring nyari kahirupan abah susah-susah wae. Abah halim kan hirup susah wae. Maksudna kumaha juragan? Abah mah dah henteu ngartos. Nya bah sapertos baheula nu ku urang pernah diobrolkeun, urang ngajodohkeun si Emi jeung si Ujang. Da abah mah setuju wae. Si Ujang jeung si Emi rek dijodohkeun mah. Mun si Ujang mah duka, ari si Emi na kumaha setuju henteu? Nya ari neng mah kumaha saena we Bapak. Nya atuh ari kitu mah ke urang carioskeun heula jeung si Ujangna. Nya atuh bah eta mah ku abah we nyukeun pitulungna we. Uyos biayana mah ditanggung. Nya atuh bah sim kuring bade pamit heula aya kepergian biasa juragan. Nya mangga juragan. Kaisukanana si Emi kagubuk si Abah nanyakeun perihal si Ujang teh. Abah nah si Ujang can euy wae. Antosan we neng, kalau me da si Ujang ge sekedap lagi ka dieu deui. Abah sebenarnya teh kumaha sih perasaan si Ujang ka Emi teh? Da lamun ku abah diperhatikeun mah si Ujang oge boga perasaan ka neng teh. Wah aslina Abah. Aslina neng, gerak we abah bohong kan neng. Nya atuh bah pami Emi sareng Ujang janten nikah mah sawan dia kang Abah. Wah, aslina eta teh neng. Nya asli atuh bah mah nyawa Emi bohong. Assalamualaikum Mbah Emi. Waalaikumsalam ya. Yang, abah aya kepergian di bumi, sok we Ujang jeung Eming ngobrol heula duaan. Abah pamit heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ujang naha teresep ka Emi, eta tadi teu nyarios wae. Nah eta tadi teu nyarios. Sanes kitu, teu enak ditinggal ku batur. Nya atuh da Kang di dieu mah teu aya sasaha. Nya sok Emi bade nyarios naon. Kieu Akang sebenarnya teh Emi teh resep ka Akang. Akang, Eis, euy teu nyangka akang buaya darat. kala Eis akan biasa ngajelaskeun maksudna ieu. Daya nu kudu dijelaskeun deui akang. Jelas-jelas akang selingkuh di sini. Eis sok salah paham. Terusnya akang, tong kudu ditalis, euy mah emang teu pantes da akang. Kupingkeun lah Eis. Oh, iya Ujang-Ujang. Ya neng Sul tong sok ikut campur kana urusan urang Sul. Asal mana mau urusan mana ini urusan urang teh. Sul, mana tong bakal salah paham. Salah paham tuh mak, jelas-jelas mana geus mempermainkan dua awewe tadi. Da urang mah teresep kasih Emi mah, urang mah seukur dijodohkeun jeung si Emi mah, tapi da urang mah resep lagi kasih Eis. Tos Kang tos. Naon Emi? Kang atuh sok we ari Akang resep ka si Eis mah. Emi mau ngadeketan Akang deui. Sanes kitu Emi. 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 Kaisukanana si Abah jeung si Ujang nanyakeun perihal kumaha kabarna si Ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kumaha keadaan ambu teh? Tos rada mendingan teh acan? Abah, atos masih kene we aya. Mate ulah seueur pikiran. Aya nama mate kudu seueur istirahat. Ujang masih we teh masih kan we dikasih teh Ujang balik ka sawah we ya mun Ujang hati-hati we di jalan. Assalamualaikum Mbah Waalaikumsalam. Di gubuk si Ujang ngerasa sedih. Tiba-tiba aya si Eis datang bari mawa kadaharan.
Eis. Hari Eis tos di mana? Terus di sekolah ngaja weis ka dieu heula. Kan terbingkisan. Eis Kang pura kembali terus menjadi hati Eis berarti ada kembali teh salah paham. Nya Kang geus dia punten. Geus oge terang da posisi Akang kemarin. Eis pernah Kang teh gaduh rasa ke Eis teh. Eis sayang jadi kabuk Akang. Ya Eis. Nuhun Akang. Ayo kita mah Eis Akang melanjutkan ya kabung Eis. bakal slow, angker slow, terus slow, nyantai, nyantai, jodoh mau ke mana? Kurang mas slow, bakal slow, angker slow, terus slow, nyantai, nyantai, kurang yakin Gusti masihan kau bogo. Sok. Eis. Tos gimana Eis? Dia tes di warung. Mangga nang cangkla. Pusing. Apa kali? Dah abah mas jus. Dah abah mas jus. Baik kan lagi. Setuju. Mang. Dah lamun abah mas setuju wae si Ujang jeung si Emi rek dijodohkeun mah duka ari da si Ujang nama si Evi na goblok si Ujang nama duka ari si Emi nama kumaha sih bentuk menang teh cakan sabarong Sama. Nya ari neng mah kumaha baik nawe Pak. Pak siapa? Nya kan Pak Bapak. Atuh ngalauna gaji. Sanes gitu. Tak enak ditinggal Wis tenang Kak. Ngomong.